Ari menkoba anu ka-14 nyarioskeun jalma anu hadiah ka Sid Abdul Qadir dihasilkeun pamaksadanana. Dicarioskeun ku guru anu laluhung, sahasa jalma anu nyebut jenengan Sid Abdul Qadir henteu boga wudu, maka eta jalma ku Gusti Allah dirupakeun rezekina. Sareng jalma anu nadar hadiah ka Said Abdul Qadir eta kudu dilakonan supaya ulah kasebut jalma anu bedegong mata kawalat. Sareng jalma anu ngahadiahkeun amis-amisan dina malam Jumat terus maca Fatihah dihadiahkeun ka Said Abdul Qadir, teras kadarahanana dibagikeun ka fakir miskin, sarta eta jalma nyuhunkeun syafaat sareng karomatna Said Abdul Qadir dina ngahasilkeun pamangsudanana, maka tangtu eta jalma meunang pirang-pirang pertulungan ti Gusti Allah kalawan karomatna Said Abdul Qadir. Sareng sahasa jalma anu maca Fatihah rek dahar tuluy dihadiahkeun ka Said Abdul Qadir, tangtu eta jalma dibukakeun dikaluarkeun tina kahesian dunya akhirat. Jeung saha jalma anu nyebut jenengan Said Abdul Qadir bari boga wudu tur ikhlas anu sampurna ngagungkeun ka anjeunna, maka eta jalma ku Gusti Allah dibungahkeun dina eta poe sarta dilebur dosana. Subhanallah.